Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta ira awaliyah abi ti kelas 8 SMP IT Al-Juhdi. Di dieu bade macakeun novel Sunda anu judulna Tegal Bodas pangarang Sari Lestari tahun 16 April 2025. Di sisi kiduleun Gunung Tilu aya hiji lembur nu sepi tapi makmur ngaranna Ciburial. Lembur ieu kasohor hiji lahan lega nu disebut ku warga salaku Tegal Bodas. Cek carita kolot Tegal Bodas teh tanah pangkramatna karuhun. Tepat mung sakali satungtung tahun bisa ditanami jeung kudu kurasa syukur. Tapi mangsa robah jajang saurang nonoman nu balik ti kota boga pamadegan yen Tegal Bodas teh ukur tanah biasa nu bisa jadi lahan produktif salawasna. Lamun dikelola ku mesin jeung teknologi anyar, anjeunna hayang ngawangun proyek pertanian modern bari ngajak warga pikeun investasi dan sah kolot kampung nu jadi juru carita karuhun ngingetkeun yen Tegal Bodas mah teu bisa dikelola sembarangan. Tapi jajang teu ngadengekeun anjeunna ku ngudag hasil gancang ngalembur taneuh narasta sakabe sisi jeung nyewa alat berat. Sabagian warga anu percaya ka jajang milu asupkeun duit dina 3 bulan bumi sabundeureun Tegal Bodas jadi aing cai surut tangka mimiti garing jeung pepelakan taya nu jadi keanehan datang. Manuk-manuk leungit ngawalungan ngaliwat kampung Bau Haseum jeung dina peuting aya cahaya bodas nu gelap di tengah Tegal. Warga panik, jajang kacida bingungna, tapi hiji wengi jajang ngalana ka tengah Tegal Bodas. Anjeunna murag kaleuweung leutik di jero mangihan batu karuhun jeung ditingalikeun bayangan ti baheula. Carita kumaha karuhun jaga tanah eta teu ditalukeun ku hawa nafsu tapi ku rasa syukur jeung kaati-atian. Isukna jajang sadar anjeunna nangtung di bale desa jeung gakeun sagalana. Anjeunna mundur ngaku salah jeung nyarita. Urang leungit terasa make logika unggul tapi alam nu ngajaga keur urang ngerasa jeung kahormatanana kudu katata jeung ilmu. Saenggeus waktu lila Tegal Bodas dibalikeun deui ka aturan kolot mung sakali ditanami jeung dipake ucapan syukur. Lembur jajang jadi pamuda nu ngajembarkeun teknologi tapi henteu ngadominasi alam tapi ngajaga harmoni. Mung sakitu novel anu ku abdi tiasa didugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rimas Syarifah kelas 8 SMP IT Al-Juhdi. Di dieu abdi bade ngabacakeun novel anu judulna Serat Asih Ibu pangarang Dian Nur Hasanah. Di hiji lembur anu sepi di handap Gunung Papandayan hirup saurang awek kolot nu biasa disebut Bu Ois. Anjeunna hirup nyorangan di imah kai. Saenggeus ditinggal putus ku salakina sarta ditinggal ku anakna Rani. Nu ngora lulus SMA langsung ngalalana ka kota pikeun ngudag kahirupan nu leuwih alus. Rani nyaeta anak tunggal nu teu leuletik dipiara ku Bu Ois jeung sagalana dicangkingkeun. Ti sakola pakaian nepi ka kahayang sederhana. Kabeh diturutan. Bu Ois maksa dirina dagang peuyeum unggal poe ka pasar pikeun nyakolakeun Rani. Pas Rani ditampa damel di Bandung, hate Bu Ois kacida bagjana. Rani nangtukeun moal balik-balik heula sabab hayang hasil. Bu Ois mung bisa ngadoa unggal isuk jeung magrib bari nulis surat nu teu kungsi dikirim. Tahun nepi tahun kaliwat, Rani jadi manajer butik. Ganti nomor HP jeung leungit kabar. Surat-surat ti Bu Ois taya jawaban.
nenden harapan sabab lebaran Bu Euis nunda dahar di piring 2 sabalikna kosong. Di hiji peuting caang bulan Bu Euis gering awakna teu sanggup leumpang. Ngan hatena tetep nyebut ngaran Rani bari nahan nyeri. Anjeunna narima ngimpi aya nu datang nyakel leungeunna, nyium tarangna sarta nyarios leuleus. Ibu, abdi leungit rasa, abdi leungit diri. Isukna warga manggihan Bu Euis geus teu nyawaan. Maot dina papagonan tempat biasa manehna nulis surat pikeun anakna. Surat panungtungan teu kungsi dikirim. Eusina, Rani sabaraha jauh angin nu ngalayang, tapi kurasa ibu tetep bisa nyium saban tarikan nafas anjeun. Mun engke anjeun balik sanajan ngan saliwat, ibu bakal nyamperkeun. Hiji minggu ti harita, Rani datang jeung Takwa. Anjeunna ngadenge kabar ti tetanggana. Anjeunna nangis di luhur nyawah nyium taneuh jeung nyimpen surat-surat nu ku Bu Euis ditulis. Nu ayeuna jadi harti nu leuwih jero tibatan emas. Rani cicing di kampung ngurus budak leutik jeung ngajarkeun yen rasa asih ibu henteu sirna ku waktu, tapi teu kasampak ku panon nu sieun nyawang jero. Novel nu tadi ngajarkeun urang yen ulah mohokeun kakolot, sabab waktu henteu salilana mere kasempatan pikeun nebus kasalahan. Mung sakitu novel anu tiasa ku abdi jugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.